Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu di banabe ayana. Alhamdulillah kalayan kudrat illahi robbi kodaretinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda atanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagihpati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya atanapi karangan Amboros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu dina jujutan hanca carita anu katunda pedaran kang tile kasapih kuwanci dina mangsa madarkeun kayaan alam isuk-isuk. Nyatana ka nyimimin anu masih kene tibrasare kulantaran peutingna diganggu ku jurig buntung teh nya eta hanca teh. Sumangga mitra ameh tijang kolong kana waktos urang puseurkeun deui perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu panjangna alam beurang geus teu kudu dicatur lilana sarta teu kudu dicaritakeun itu jeung ieuna. Sabab eueuh kajadian penting anu kudu dipedar kayaan biasa bae kawasasari. Ayeuna urang kocapkeun wanci pasosore. Mbah Icang karek balik ti kebon terus mandi ka pancuran. Sanggeus rengse guragiru asup ka kamar tuluy disalin ku baju anu bersih. Gek diuk di tengah imah nyang hareupan sangu haneut anu ngebul keneh. Brak dalahar ngariung tiluan katempona meuni paronyo. Diselang bari ngobrol nyaritakeun kajadian peuting. Sarengsena dahar Mbah Icang mah terus diuk bari melenyun udu di baturan ku si Ambu. Ari nyimimin terus kebat katepas. Gek diuk dina golodog bari ningalikeun barudak tatanggana anu keur arulin di buruan. Aya anu keur ucing sumput, aya anu keur lulumpatan, aya anu keur ngagusur rorodaan, aya oge anu keur ceurik sabab parebut cocokan jeung baturna. Tapi dina sajroning kitu teh ari pikiranna mah mimin teh teu weleh inget bae kana kajadian tadi peuting anu matak pikareuwaseun. Meuni teu karasa poe teh beut kacida gancang pisan ngarayapna rarasaan mah. Kakara tadi isuk-isuk tapi naha yeuna kaayaan teh geus rek sore deui. Samalah sakedeung deui oge bakal nepi ka wanci magrib. Meuni ku resep nya ari nepokeun barudak. Sigana teh hirupna teu baroga kasusah jeung teu boga pikiraneun. Da geuning meuni aranteng bae bangun anu keur saruka bunga sareuserian galumbira. Nyimimin gegerendengan ngomong sorangan.
Ari panon anteng melong kaburuan ngadon ngupat barudak anu keur eak-eakan sareuseurean. Nyai, kunaon hidup tebet ngomong sorangan. Kade ulah ngadon ngalamun ari taun teh pamali bisi kausap jurig cekolot mah. Ceuk Ambu Saodah terus atuh nyampeurkeun ka Nyi Mimin anu keur ngadaweung sorangan. Ari Ambu Saodah gek tiuk kigireun. Henteu Ambu abdi mah teu nuju ngalamun. Nah keur naon atuh nyai teh beut ngomong sorangan kadenge nama. Eta Ambu abdi mah nuju ningali barudak. Katinggalna meuni aranteng suka pungah galumbira. Sapertos anu teu garaduh kasusah. Nya kitu atuh barudak mah katinggalina kawas anu barungah. Lantaran ari maranehna mah can baroga pikiran kawas jalma anu geus dewasa. Jadi teu cara urang atuh eusi pikiranna teh. Urang mah anu kasebut dewasa geus numpuk pikiran teh. Mikiran baju teh mah. Mikiran kue teh mah komo mun arek lebaran mah sagala dipikiran. Ari barudak mah kasebutna oge bolon keneh. Ari hidupna beut nyarita kitu nah keur boga kasusah nyai teh. Atawa aya anu keur dipikiran. Ambu Saodah nanya ka anakna nu keur diuk semu malaweung. Ambu, kumaha hari perkawis Pasubrata geuning ayeuna mah tos lami asa tara aya ka dieu? Ceuk Nyi Mimin nanyakeun Pasubrata mitra. Anu memang geus lila ayeuna mah tara datang ka imahna, teu kawas baheula sok mindeng ngobrol jeung bapana. Nya ayeuna mah tara nyai. Juragan Subrata teh tara ka dieu. Nya ti saprak batalna ngajodokeun hidup jeung Jang Darma. Tah ti dinya antara bapa hidup jeung manehna teh jadi teu hade. Tapi geus lah teu kudu ngomongkeun Juragan Subrata. Da geus pugu geuning anakna teh embungeun dijodokeun ka hidup teh. Tapi sanajan kitu ulah dipake leutik hate. Lantaran lalaki mah lain ngan ukur hiji. Ngadenge indungna nyarita kitu. Nyi Mimin teu ngawalon hatena ngarasana langsa beut jadi asa pondok harepan. Da geuning nepi ka mangsa harita can keneh manggih jalan pikeun ngawujudkeun kahayangna. Aya oge darja anu tadina cenah mah rek mantuan, tapi nepi ka ayeuna geuning eueuh bejana samalah panggih oge tara. Nyai, geus ayeuna mah sok ditugrak ka jero. Da geus burit geuning ieu teh. Keamu mah rek meutingkeun heula hayam. Jung Ambu Saodah nangtung terus leos ka pipi rek ngampikeun hayam. Ari Nyi Mimin terus kojengkang asup ka jero imah. Teu karasa. Panon poe teh geus surup. Barudak anu tadi arulin ayeuna geus barali ka imahna sewang-sewangan. Dur kadenge sora bedug magrib di masjid. Ngong aya sora anu azan. Nyi Mimin harita buru-buru nutupkeun jandela. Terus nyengeutkeun lampu cempor brai kayan di jero caang. Gek Nyi Mimin diuk di tengah imah ngadon ngajentul ngalamun sorangan. Ari indungna keur salat magrib di kamar. Ari Bah Icang geus indit ka masjid. Nya barang nincak kana wanci salat Isya kakara Nyi Mimin teh cengkat. Terus nangtung sarta asup ka kamarna. Kop kana sisir terus nyisiran buukna bari ngeunteung hareupeun kaca lomari. Breh katempo rupa jeung tangtungana terus ngeunteung bari dangdak dengdek. Anu tetela rupana teh kawilang pantes Nyi Mimin teh. Nya bisa disebutkeun geulis sakitu mah mitra. Awakna sampulur jangkung leutik jeung ngareusi. Samalah cenah mah beja ti tukang coet. Tukang ngadongeng ge bogoheun. Ngan eta mah cenah mitra, ai cenah teh atuh jauh ka nya. Beu meuni hayang we tukang ngadongeng teh gilu kana lalahakonnya. Sumaga mitra urang lajengkeun deui. Nah, ada cek rarasaan aing mah geulis boga rupa teh. Tapi nah hari Kang Darma embungeun ka aing. Nah kurang naon atuh aing teh. Nyi Mimin bari ngeunteung teh ngupat ka Darma mitra.
Sabot keur kitu gepruk kadenge di luareun jandela kamarna aya sora anu ngagepruk. Koloyong atuh Nyi Mimin muru ka palebah jandela. Maksudna mah rek mariksa tulakna lantaran bisi tadi kaliwat. Tapi geuning geus ditulakan jandela teh. Nya geus puguh kitu mah koloyong deui kahareupeun kaca lomari terus ngeunteung deui kawas tadi. Breh katempo dina kaca lomari teh aya tangtungan awewe anu keur nangtung. Tapi sanggeus disidik-sidik Nyi Mimin ngarasa heran. Sabab tangtungan awewe anu aya dina kaca eunteng teh geuning lain tangtungan manehna. Tapi ieu mah tangtungan saurang awewe anu eueuh sirahna. Samalah bajuna oge beda jeung baju anu dipakena. Goak Nyi Mimin ngajerit terus mundur ka tukang. Ari panona mencerong kana kaca lomari anu jelas sidik pisan aya tangtungan awewe tapi lain manehna. Nya barang ngadenge anakna ngajerit, ambu saodah anu keur aya di kamarna geuwat rurusuhan kaluar. Sarata terus nyampeurkeun ka Nyi Mimin anu keur ngajanteng nangtung bari ngadegdeg. Ari leungeunna nyeklan sisir panon mencerong kana kaca lomari bari jeung calangap jiga anu keur panggih kareuwas. Ai aya naon Nyai? Meni sok ngareurewas ari taeun teh. Tanya ambu saodah hari weus-weus. Ningali indungna datang. Nyi Mimin ngareret. Ambu, aya itu dina kaca. Nyi Mimin nunjuk kana pelebah kaca lomari. Tuluy meungpeunan beungeutna sababakat ku sieun. Ambu saodah ngareret kanu dituduhkeun. Tapi da teu ningali nanaon dina kaca lomari teu katingali aya anu aneh. Aya naon dina kaca teh Nyai? Ambu saodah nanya deui ka anakna da puguh ngarasa heran. Aya anu kamari ambu. Aya awewe buntung dina kaca. Aya awewe buntung. Nah, da ambu mah teu nempona naon. Serog ambu saodah kahareupeun kaca lomari. Sarta dititenan kalayan apik samalah bari dirampaan. Tapi keukeuh teu katingali nanaon salain ti tangtungan maranehna. Kumaha ambu katingali atana pinteu? Nah da eueuh nanaon. Tetempoan meureun hidup mah. Matak ari wanci magrib teh heug salat ka ditu. Lain kalah ngeunteung. Sok geura tempo ku hidup da eueuh nanaon dina kaca mah. Nyi Mimin panasaran. Nya terus ngareret kana pelebah kaca tetela geuning biasa bae eueuh anu matak sieun. Terus atuh gigisi kana panon sabab hayang ngarasa yakin kana tetempoana. Geus kitu ret kana kaca bre si jurig teh katempo deui. Jurig! Jeleng Nyi Mimin luncat ka tukang bari ngajerit sarta terus meungpeunan beungeut. Nempo kitu ambu saodah gugup gancang muru ka anakna. Nyai, aya naon jeung ningali naon atuh hidup teh? Gap tak-tak Nyi Mimin dirampak ku si ambu, tapi kalah terus dikepeskeun malah bari jeung terus ngoceak. Lantaran ceuk pamikirna mah eta teh jurig. Nyingkah sia. Tong ngaganggu ka aing. Nyai, eling kunaon atuh hidup teh? Ambu saodah ngagebig-gebig awak anakna. Mimin ngareret kociak deui ngajerit terus beratak lumpat ka tengah imah bari jejeritan. Lantaran titingalian mah anu tadi ngagebig-gebig awakna teh tayalian ti si jurig buntung. Nyaksian tingkah polah anakna sarupa kitu. Ambu saodah jadi bingung jeung watir, geuwat gura giru nyampeurkeun ka mentar si anu keur jejeritan di tengah imah. Ari Nyi Mimin barang ningali indungna nyampeurkeun terus atuh lumpat ka juru, awakna nyempot bari ngadegdeg sarta beungeutna katarapias, hing ceurik ngebangingik. Bareng jeung kitu, torojol Bah Icang datang sarta dituturkeun ku sababaraha urang tetanggana anu dareukeut. Lantaran sararea ngarasa reuwas da puguh ngadenge suara Nyi Mimin anu jejeritan.
Kadenge nepi ka jalan mitra Nyi Mimin teh jejeritana. Nya terus arasup ka jero imah barang breh sararea heran. Lantaran nempo Nyi Mimin anu keur ceurik ngabangingik bari nyempot di juru. Ari ambu saodah ukur ngahuleng bari ningalikeun. Ambu geus kunaon deui si Nyai teh? Nah kala diancep kitu. Kudu katoing abah kuring oge teu ngarti ieu teh cing sok atuh ku abah geura tanya nah kunaon budak urang teh. Serog Bah Icang ngadeuketan ka anakna terus nanya bari neuteup. Nyai, kunaon hidup canyaking? Ceuk Bah Icang. Jep Nyi Mimin teh jempe teu jejeritan kawas tadi. Tapi kalah terus molotot bangun anu ijin. Sorot panona buringas buburilakan ka sakabeh jalma anu araya di dinya. Nempo kitu gebeg atuh Bah Icang jeung sakur anu araya di dinya mah reuwas. Jung Nyi Mimin nangtung cikikik seuri mata kukurayeun. Rei atuh sakur anu ngadenge mah sakabeh ngarasa keueung. Sabab sora seurina Nyi Mimin beut beda pisan ti sasari asa matak muringkak bulu punduk. Astagfirullahaladzim. Mimin kunaon hidup teh? Bah Icang istighfar bari terus melong ka anakna anu keur jejerihilan. Montong nyebut Mimin, dangaran aing mah lain si Mimin. Nyi Mimin ngawalon bari molotot ka sararea anu araya. Samalah keur kitu teh jeleng luncat terus nubruk ka Bah Icang anu keur nangtung hareupeun. Galeong gebru Bah Icang labuh nenggar korsi. Ari Nyi Mimin terus lumpat rek muru kana pantau. Tapi untung kep awakna ditewak kuno araya di dinya terus pada nyekelan. Abah, jika Nyi Mimin teh kasurupan ieu mah, kumaha tuh lamun urang neang palebe ngarah dijampe. Kitu ceuk Jang Duloh anu harita kaparengan aya di dinya. Nya bener sok atuh Jang Duloh. Pangneangkeun ka ditu tapi lamun palebe eueuh jang we Bah Ewon desa sarua bisa ngajampe. Nya, mangga Bah kono atuh urang teang ku abdi. Leos Jang Duloh indit. Maksudna mah rek nyusulan palebe. Ari Nyi Mimin pada ngarejengan. Awakna abrug-abrugan bari noroweco nyarekan terus seuri cicirihilan. Nya geus kitu hing ceurik ngabangingik bangun anu kanyenyerian. Teu bisa diupah apeh mitra. Nya puguh atuh beuki loba bae tatanggana anu daratang. Reang silih tanya ceuk itu ceuk ieu ampir kabeh naranyakeun aya naon lantaran sararea oge hayang nyaho kanu keur kajadian. Kasugri kaum dangu. Kaayaan di imah Bah Icang jadi ngadadak rame. Lantaran loba jalma anu narempo ka Nyi Mimin anu harita keur pada ngarejengan. Ari ambu saodah gawena ukur bisa rawah riwih teu puguh rampah. Sabab ngarasa reuas nempo polah anu jadi anakna. Sanggeus aya kana sawatara waktu, torojol Jang Duloh datang bari ngiringkeun palebe. Terus seduana nagura-giru arasup ka jero imah. Anu seje naronghok ningalikeun Nyi Mimin anu keur kasurupan awakna anu glajer hayang leupas. Kunaon Nyi Mimin teh Bah Icang? Aduh, palebe alhamdulillah geuning kasumping. Nya eta duka teuing lantaran kuring oge can nyaho kana mimitina ieu teh. Hai, lamun asa teu kahara ci. Kunaon atuh budak teh? Nyamugi bae atuh enggal pangyampekeun palebe. Margi hawatos kepun anak anu teu eureun adu glajer ti tadi.
Nyakeun atuh urang cobaan jampe. Sugan jeung sugan aya maunatnya. Cing atuh menta cai herang kana baskom. Ceuk Palebe menta cai herang kana baskom. Teu talangke leos ambu saudah ka dapur teu lila geus balik deui mawa cai kana baskom leutik. Terus sor diasongkeun ka Palebe. Sakur anu araya di dinya jarempe eueuh anu loba omong. Tapi pikeun anu borangan terus pating purungkut. Lantaran keung ngadenge sora Nyi Mimin anu teu eureun jejeritan di selangku cicirihilan. Sorana semung nyerung estuning mata kukurayeun sarta matak muringkak bulu punduk. Sararea oge ngarasa keung. Padahal wanci karek nincak bada Isa. Tapi kayaan di imah teh beut asa geeuman. Baskom anu dieusi cai ditunda hareupeun. Kereyem Palebe babacaan mapatkeun jampe pamake. Reupeurem rada lila kituna teh. Anu sejen jarempe nempokeun. Sanggeus aya sawatara waktu bray Palebe beunta. Ret kana baskom dipelong rada lila. Breh katempo ku Palebe aya kalangkang saurang awewe ngelemeng dina cai. Tapi teu pati sidik. Anu sejen pating polohok kana baskom sabab panasaran hayang nyaho. Nah aya naon di jerona. Tapi saurang oge eueuh anu bisa ningali. Ret Palebe ka Nyi Mimin anu keur adu belajar sarta pada ngarejengan. Terus harita dipelong. Bari kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamake panyinglar setan siluman. Kulahek awak Nyi Mimin leuleus ngulapes. Terus ngarempreh teu eling-eling. Gewati deuketan ku indungna. Sakujur awakna ngoprot ku kesa. Nya terus digolerkeun disimbutan ku samping kebat. Beungeutna katara pias. Aeh geuning aya semah ka dieu teh Bah Icang. Semah saha Palebe? Aya semah Bah Icang tuh tempo dina cai ngalangkang. Semahna saurang awewe tapi teuing saha da teu pati sidik kana rupanya. Walon Palebe bari melong kana baskom anu dieusi ku cai herang. Bah Icang tunga-tengu anu sejen rongho karayang ningali. Tapi hanjakal kabeh oge teu bisa ningali nanaon, da puguh teu boga elmuna lantaran sifatna goib. Semah awewe nyaha saha eta teh Palebe? Jeung deui kukuring mah teu kaciri saha atuh manehna teh jeung urang manya. Nya duka teuing atuh saha-sahana mah da kuring oge teu apal. Manehna embung nemongan secara jelas. Tapi ari Nyi Mimin kumaha atuh mimitina make jeung bisa kieu? Lantaran pasti aya sababna. Ceuk Palebe bari ngareret ka Bah Icang jeung bojona anu keur dariuk teu jauh ti anakna anu keur ngalempreh pada ngariung. Derek-dek ambu saudah nerangkeun kajadian tadi samemeh Nyi Mimin kasurupan. Malah kajadian dina peuting kamari oge sakalian dicaritakeun sarta pada ngabarandungan. Puguh atuh sakur anu araya mah aralohok sararea ngarasa sieun jeung keung. Sok inggis si jurig hulu jeung si jurig buntung ngadatangan ka imah maranehna kawas ka imah oman ti heula. Tak kitu Palebe anu kajadian tadi teh puguh oge mata kreuwas. Geuning kitu mimitina teh. Matak heran jeung matak sieun kaya kieu mah. Sing atuh Palebe cak wewe teh tanya. Nya aku nyaon cenah manehna teh make jeung ngaganggu ka anya kuring. Nya keun atuh urang cobaan ajak nyarita. Susuganan bae daek ngomong sarta nerangkeun maksudna. Cing menta menyan jeung parupuyan. Palebe menta menyan jeung parupuyan. Maksudna tayalian rek ngembat bangsa lalembut anu geus ngaganggu ka Nyi Mimin. Abah cing sok atuh ka ditu ka dapur terus ngawadahan ruhak kana coet butut. Hampura we sakali ieu mani tah lantaran ambu masieun. Ceuk ambu saudah bari ngareret ka Bah Icang salakina. Aya keneh ruhakan kitu hau teh. Nyaguarkeun we atuh dah can lila bareumna oge sunut teh. Bah Icang teu talangke. Terus ngojengkang ka dapur kop kana coet taneuh anu geus butut terus ngaguarkeun ruhak tina jero hau. Teteh lah ruhak teh bener ruhai keneh.
Ya terus diwadahan kop kana menyan sagede indung leungeun. Nya terus dibawa ke tengah imah, sohor diasongkeun ka palebe sarta ditampanan. Mbah Icang gek diuk deui dina tempatna anu tadi nempokeun. Nya terus menyanteh di jampean, peledug palebe ngukus haseupna mulek kaluhur. Menyan anu kabeulem kadenge pating perpet. Reup palebe peureum bibirna gegereyeman mapatkeun jampe pamake jambat lelembut anu nyurup kana awak Nyi Mimin. Sanggeus aya sawatara waktu ret palebe kana cai dina baskom anu tadi. Terus dipelong dititenan apik pisan. Bray katempo aya anu ngalangkang dina cai herang. Anu katempo teh hiji bangunan saung anu diriung ku tatangkalan jeung dapuran awi anu jarangkung. Tapi teu lila les eta kalangkang teh ngaleungit. Teu lila bray deui katempo kalayan jelas aya kalangkang kuburan anu kaiuhan ku tangkal samoja. Kembangna meuh peuy baroda sawareh ragragan kana taneuh kuburan. Tapi ngan ukur sajorelat kalangkang teh geus ngiles deui. Breh katempo deui hiji patempatan anu sararea oge moal bireuk pikeun urang Cibodas mah. Lantaran jelas sidik pisan eta teh kalangkang talaga anu aya di lemburna. Nempo kitu palebe gogodeg ari panonna terus mencrong kana cai baskom. Uluh geuning bener rupa-rupa anu kacempo dina cai teh. Naon anu dimaksud rupa-rupa teh palebe? Mbah Icang nanya ka palebe sabab ngarasa heran jeung teu ngareti. Ari anu sejenna mah sararea oge jarempe ngan ukur milu ngabarandungan. Nya duka teuing atuh Mbah Icang kuring oge asa kurang ngareti ieu teh. Tapi anu katingali dina cai teh kahiji aya kalangkang gambar saung anu diriung ku tatangkalan jeung dapuran awi anu jarangkung. Ari gambar anu kadua aya kalangkang kuburan anu kaiuhan ku tangkal samoja. Tah, ari anu katilu jigana eta mah kalangkang talaga nu aya di lembur urang lantarannya kuring apal kana tempatna. Palebe nerangkeun gambaran anu aya di jero cai sakumaha anu tadi katingali ku panon batina. Tapi palebe oge can ngarti kana maksudna. Alah nyahanyaon artosna eta teh palebe. Puguh duka teuing da kuring oge can ngarti atuh. Lantaran lembut anu ngaganggu ka Nyi Mimin teu cacarita. Kalah terus nembongkeun gambar anu matak pikiraneun. Tapi tang tu mata kitu oge aya maksudna ngan hanjakal ku kuring oge can bisa kabuka. Diimpleng teh kalah poek. Aduh matak bingung atuh hari kitu mah. Ari saung anu dimaksud kira-kira aya di mana palebe? Terus anu katingali teh kuburan saha manawi bae atuh salira mah tiasa nerangkeun. Nya keur saheulaanan mah kuring oge can bisa mastikeun jeung can bisa nerangkeun lantaran sok bisi nyalahan. Tapi geus we lah ayeuna mah tong loba dipikiran. Da anu penting mah Nyi Mimin anak Mbah Icang bisa eling deui ka Wasasari. Jeung deui manehna oge geus indit sarta muga-muga ulah datang deui ulah terus ngaganggu ka Nyi Mimin. Sumuhun dados palebe kitu we lah ayeuna mah. Nya pokona mah pun anak bisa waras deui sarta ulah aya anu ngaganggu kawas kieu. Karunya lantaran geus dua peuting jeung kamari diganggu teh. Palebe kumaha dikayan pun anak nah moal nyaon? Kitu ceuk Mbah Icang bari ngareret ka Nyi Mimin anu masih keneh can eling. Ulah hariwang Abah jigana moal kunanaon Nyi Mimin mah. Cing atuh menta cai herang sagelas keur nginum. Palebe menta cai herang sagelas sarta teu kudu hese. Kojengkang ambu saudah ngarongkong teko. Cirilik ngucurkeun cai kana gelas terus diasongkeun. Gap ku palebe ditampanan terus greyem di jampean meuni husu pisan. Sanggeus rengse sore cai teh diasongkeun ka ambu saoda. Kedah dikumahakeun ieu cai teh palebe. Ceuceuhkeun saeutik kana mun-munan. Sumuhun.
Terus banget na usap tah engke lamun geus eling sok gancang inumkeun. Nya, terus harita ambu saudah nyecehan mun-munan Nyi Mimin. Beungeut na oge diusap ku cai anu meunang ngajampean. Nya teu lila antarana kulisik Nyi Mimin usik terus berai beunta. Tetela cai teh gede maunatna. Anu teu eling harita lilir, red ka sisi, red ka gigir. Nyi Mimin ngarasa heran lantaran di imahna beut loba batur. Nyai anaking, geus eling hidup teh. Ambu saudah teu srikna ngarontok ka anakna da puguh bakat ku atoh. Malah Bah Icang oge gap kana leungeun anakna terus diceklan bangunnya pisan. Nya Nyai kumaha hidup geus eling? Eling abdi mah Abah. Geuning nah beut loba batur nah aya naon ieu teh Abah? Beut meuni ngarogrog kieu. Nyi Mimin rutret kanu sakur araya didinya terus cengkat lalaunan. Tapi bari jeung muringis lantaran awakna karasa rariged jeung jarari. Ulah wakalo baca carita Nyai anaking. Mending oge yeuh inum heula cai ti palebe sangkan hidup jag-jag di secara bihari. Sor ambu saudah ngasongkeun cai ka anakna. Nyi Mimin teu baha cai teh terus bae ditampanan. Lek diinum mending ngalekik bangun anu hanaang. Teu lila oge geus beak. Abah ambu, aya naon ieu teh nah geuning beut seueur batur? Samalah aya palebe sagala geuning. Aya kajantenan naon ambu? Nyi Mimin nanya deui bari teu eureun rarat-reret hatena ngarasa heran. Nya puguh oge loba batur ngahaja sararia oge nareang hidup. Ambu saudah harita miheulaan ngajawab kana pananya anakna. Alah, ku tante neang abdi. Nah kunaon abdi teh atuh? Da ceuk rarasaan mah teu kunaon abdi mah. Ngan tadi teh aya Geus lah teu kudu dicaritakeun jeung teu kudu diinget-inget. Bisi matak jadi pikiran, engke hidup jadi teu bisa sare. Nyi Mimin teu kebat nyaritana lantaran kaburu kapegat ku caritaan palebe. Tapi tadi teh palebe aya anu matak pikasieun. Nya ceuk bapa oge geus teu kudu diomongkeun. Keun bae da ayeuna mah geus sadar sarta teu sakara-kara. Ngan kade Nyai hidup teh ulah sok loba malaweung. Salilana omat kudu inget ka Allah. Lamun rek sare kade ulah poho babacaan ngarah teu diganggu ku nu teu paruguh. Palebe mere pepeling ngadenge kitu Nyi Mimin ungeug. Palebe nah kira-kira na ieu teh moal aya nanaon deui? Tanya Bah Icang bari melong. Lantaran hariwang bisi aya di kajadian cara tadi. Nya ceuk pangrasa kuring mah moal. Da geus ingkah anu ngaheureuyanna oge. Nya sugan bae atuh moal aya di kajadian nanaon. Nya nuhun atuh ari kitu mah palebe reug-reug Abah cari budak geus di ubaran mah. Kaparengan tadi basa disusulan palebe keur aya lamun pareng teu kasampak tangtu Abah teh bingung. Nya eta kabeneran tadi teh can indit. Da satadina mah kuring teh rek indit ka imah Juragan Subrata. Nya rek tahlilan maksud teh tapi kaburu disusulan ku Jang Duloh nya terus bae ka dieu. Tapi keun bae da ayeuna aya Bah Ebon anu ngaluluguan di ditu mah. Kasugri kaum dangu. Anu satuluyna prung bae sararea ngarobrol ngadon ngawadul ngaler ngidul sagala dicaritakeun. Pang-pang namah nyaritakeun anu bieu kajadian. Disambung deui ku nyaritakeun lalakon Paici peuting kamari basa nyaksian si Godeg jeung si Gojin anu pating gujubar ka balong. Lantaran cenah maranehna diudag-udag gujurig hulu sabada balik tahlilan ti imah Juragan Subrata. Nya atuh sararea jadi guyur deui bae. Urang lembur sararea ngarasa sieun jeung keueung, melang jeung hariwang. Inggih si jurig hulu jeung si jurig buntung megat atawa nganjang ka imahna. Kasugri kaum dangu. Nincak kana wanci jam 10 peuting anu ngarobrol teh aramitan.
Palebe kitu deui tatanggana anu sejen marulang ka imahna sewang-sewangan. Nyi Mimin jeung indung bapana ngarasa regreg sabab geus dijampe ku palebe samalah jurigna oge geus disinglar cenah ingkah kanu jauh. Ngarah teu ngaganggu deui nya atuh anu satuluyna Nyi Mimin jeung indung bapana reup sarare tibra nepi ka isuk-isuk sarta berkah eueuh deui kajadian anu matak pikareuwaseun. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui nya. Hatur nuhun kana naon rupi peratosana wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.